puguh oge aya nama gamparan kadiri abdi duh ngagat teh lumayan pisan abong kena sedeui nepun jurang kodi abdi nu puguh mata kadukung aduh puguh mata kadukung cinta nu sanes layak buktina geuning barawit nu manis buktina geuning tungtung kabingung temang tungtung kasusah daek bisa mulungun hati kabingung kasusah daya sudahna nejen awit penujit mah mata teuing geuring lah tobat abdi teu kieu nandang baik keperi kesedih teu aya susah narangsa bairah aku ringnek geuning gulika emon kasauranana sok matang ngeteliati sanajan nepi kaca pagedina salubari bari anu pasti tapi geuning teu saestu geuningan sok tebih tina panyata ieu puyuh ngungkung puyuh ngungkung ada dina euring disumpitan teka tepi disumpitan dateng isu puyuh ada sore puyuh mun wangi mah sering ka itu
ngarep tepang deui ceuk tirik mere janji mandiri tetep mihima ate asa kumaya sakapeung ngerasa aneh tekiat nandang di bawah irahat tepat aduh abi teu weleh ngantoseun bade tepang di mana kedah sabar ngantosan irahat tepat nah hatos poho aduh abi mah teu sono hati malam hariwang teu weulih kepireureun irahat tepat jangakeun ka Asep geleng gula Sumun
ai tebenani papalin toba ngarep ngarep tepang deui ceket tirik mirjang mana diri tetep mihima hati sakumaya sakapeng ngarasane tekiat nandang tiba irahat tepat aduh abi teu walengan tosan bade tepa di mana gede seberengan dosan irahat tepang nahatos poho aduh abi mah teuling sono hati melang hariwang teuling kapirarai iraha tepang mun peting kejempling Mikaeli kuhariri mirada keseurang bongan yang gupen di tahun ganap puluhan ayeuna tos lekasan jek ingatan dan ampun abah asli aya cenah abah asli cobi abah teh sepuh abian ubah aya cenah wayang ukur carekan najan au pegat cerita manusia kumawasan mau burung laksana moal burung laksana cenah abah asli angin kersekan
Oke haturan ya mon kamu ka kameramen cek iki. Oke kamu ka Kang Cahya Soimah. Usaha iman kamarana seniman Sunda uji aturan kasadayaan. Tobang hati langita ngantosan anu utama sadasari mamanisna cantangku kasarang paribasa nembus mega hayat nembus kanjana jumerit marakan langit rek asik wangi Gusti nu maha agung kaningan mugi mat parina pitu sirna ngam kabuna luhur tebikeun aku tebikeun
saya anu dipikandung hidup nanjung kembang tanjung aya nama gening hidup nanjung kembang tanjung puji syukur kanu agung ka Gusti Nu Maha Suci Gusti anu mere kanikmatan ka saeusi bumi langit Gusti Nu Maha Suci abdi ngambil saban wangi mugi digiatkeun diri tebikeun nu hiri dengki mugi dipeupeuri widing tebikeun nu hiri dengki Pangabara udah di ruang atap dina dahanonga sanes sekarang kawan tuang pulang rek saka makaman tutu tulang gonang dikawinan sejam gampang itu umur kumelenang di dunia geus lawas numpang. Berkukus mencur ke manggung ke dewi merapuk kecil kebatara sang dewata sang hiang Dewi Pertiwi sang hiang Dewi Pertiwi semuanya pancena para sepuh sadayana ngidongkeun kamasai ngidongkeun Yada agos sampurasun kesedaya Sedia dedeni Bakaja duwisa Mugi ulang diri aturan mami mugi ulang diri dan siasati
Sami ngajaki urang pisadayana ngajari sayang murni ngajari kayak Tepang Menggaran Gimana cek? Duh di Pasipangan Iya apa? Tepang dari Arita Manggung Raya
gugu teh cenah Icarat na amplop biru Anu gaduh lagu deui Implik-implik na cilaka Lamun digugu nyangakeun cenah teh Dede amplop biru Tadi sangka kumaha Serat biru Kanggo abi Pak Haji Dadan deui ai Jentre nama Mikaru ka ieu diri Hoya seri jero ati raraosan abah jatuh ora jalannya seorang haji deui Du istighfar abi mantus anak istri Tepang katilu Di mana? Pak Haji Dadan ai di Indramayu tabir Ampro tadi haja sarua boga dulur didi Kabeneran. Leuwih bebas anu gaduh lagu maning ngarayu cobi implik implik na cilaka lamun digugu teu disangka gara-gara amprok biru ungkap poe daftar ge tara mamayu diwaleran seratna memang teu paredu teu diwaleran sok sieun bandu kumaha panuningan abi mah tos anak incu seniman jeung seniwati boga pancen anu pasti boga ciri nu mandiri ikan ngamumule seni hayu urang sasarengan sesarengan manjangkeun seni kagungan seni Sunda tuturunan dirarajet ku sorangan yang kesenian jasana sanes lumayan mimpukeun budaya seni orang pancen sasarangan ayu urang sami-sami ngajungjung deh raja seni seniman jeung seniwati boga ciri anu pasti tepang menggaran geus tepang duh dimana di pasipangan tepang deui Di mana? harita manggung raya gung mondot lagu ibu anu sayang Naon teh? ditulis na amplop biru cobi implik na cilaka lamun digugu teu disangka surat biru kang abdi ternyata Cinta nama miharep ka ieu diri hoyong seri jero ati raraosan ari ora deui duh istighfar akang tetus anak istri tepang katilu duh Indramayu Ampo tadi hajar salua boga dulu di ditu lewi bebas manena maning ngarayu implik na cilaka lamun digugung beres
mobil khusus ya orang balong goresan hati kulan panas Tobat. goresan hati sawasna datangnya tanda tanya we di kain aja lah naga aya kene kadadan abdi nyaris karena jurang anu nista cerita batin binumuka roh maosa hirup abdi abah jajane pinuhku nada nyorosa sabar sinerang tawakal memang sigana sasarengan leuwih hati yu urang papisah-pisah bae asa kutega ulah aturan nyarah bah daya ayah Ya, Bang. keren heula bang ngancik dina hati hatiku Tuhan jakan ayana kantun wasna topan tosudah hujan kantun latisna kang upi haliring kang peti daun hancuan muka tebak angin sikah
nu ngagupayan diri urip. Hiji bukti orang teu bisa ngahiji kesaeuti titis tulis Ora
balik bapak hajat ibu hajat deui ka bawah tuh mapraksana didikina dibungkus lawang suci hiji tawis ka bunga anu abadi supaya nu sari leuwih kanu asih dibarengan hate bersih sajati ora pungkas carita nu kamari tumari mah karena kadang jodoh pasti hiji bukti orang teu bisa ngahiji kesanepi titis tulis dianjawi penting ieu Bulan Urean tepung jauh nu asih silih simpen katresnana wong teu geuning baris netep api ajun deui dina orang nagikeun ora sawang bapak kaca deui lalang teh anu penting ieu bulan teh nyangan ngagupayan nun teu mere janji geuning atos lawas bapak ibu hajat biasi sumerep wawange rek sumerep kapanutan nu geus resmi bulan madu nu tilengka bawah putih cinta tresna nu teh pendek hate kuring geuning rasa baca dapuku ayah nu nyandi buah hati ayeuna kos kajaki awas seuk angin we
jadi Hatur nuhun ti Ibu Karwati. Hatur nuhun pisan. Penting harita Sabaraha kali basekuring jang manehna waktu patuker carita Ibu Karwati hatur nuhun deui Aya. mere janji Tobat. nepi nu ku kaendahan mikeun si Pak Haji anu kaduh laku namagara duaan membara lamunan hayang hirup Kumaha cenah teteh? sauyun Asep hanjaka nikmat durian Kumaha cenah? dasangka bisa pegang orang mioni balebang nganu kuramata tiba Naku naon tak ingat wilujeng Soge. asih kuring dari bikin tenyana garing langitan horeng penting mas darmodi sauna Agus Cibako Olohok nya penting harita wilujeng wah sing salamat anu mau kabajaan raya Aya. anu aya naon kasih dadah katresna mohon mah hese mampawer kenana cai kopi lila pisan rek jang larna nyeri peri salamina aheru deui Aya akhir cobi panutan di atas. gane atas sangka Kumaha cenah teteh? anjang tos Yey boga yey yey ganti yey yey. Nikmat duriat nu endah cenah mang alo kumaha keur bareng paduduaan. Aduh ngaganggu nu pinuh ku kaendahan budak ngaganggu deh nya
nu jadi saksi cenanya mama naon anak di waktu janji mimiti tesangka geuning tesangka